Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi namina Marshalvia Zahra dari kelas 12 MIPA 4. Abdi rek nyaritakeun carita wayang golek Mahabharata jeung Ramayana. Salah sahiji kesenian Sunda anu populer di masyarakat urang kiwari nyaeta wayang golek. Komo sanggeus bisa disiarkeun di radio jeung televisi. Wayang golek beuki dipikaresep bae ku balarea boh di kota boh di pilemburan. Lamun sakalian aya nu hajat nanggep wayang golek, nu lalajo teh ilaharna sok tumplek ti mana mendi. Atuh toko-toko dina payawangan apan geus dipikawanoh pisan ku masyarakat urang. Upamana bae Gatotkaca, Arjuna, Bima, Durna, Semar, si Cepot, jeung sajabana. Ieu hiji bukti yen kesenian wayang golek teh geus raket pisan jeung batin urang Sunda. Wayang golek teh hiji pagelaran anu mangrupa gabungan sababaraha unsur kasenian, nyaeta seni sastra atawa lalakon, seni karawitan atawa gamelan, seni suara atawa sinden, jeung seni gerak atawa tari atawa gerak-gerik wayang. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaeta dalang anu pancenna ngalalakonkeun carita. Kamaheran dalang dina ngaguar carita ngigelkeun wayang nepikeun palasipah atawa ngabodor, ilaharna jadi takeran dipikaresep henteuna hiji pagelaran wayang ku nu lalajo. Kulantaran kitu, dalang teh diperedih pisan kamaheranana di rupa-rupa widang. Asep Sunandar Sunarya upamana dalang anu kiwara kamasur kalandep ku balarea teh lantaran kamaheranana dina rupa-rupa widang kesenian serta bisa ngasongkeun hal anu anyar. Salian ti ngigelkeun wayang, dalang oge ngagunakeun parabot sejen nyaeta campala jeung kecrek. Campala teh sabangsa palu anu ditakolkeun pikeun ngantepkeun hiji omongan atawa hiji peristiwa anu keur dilakonkeun. Ari kecrek pikeun ngantepkeun suasana, utamana dina adegan-adegan perang tanding. Siga di sagedeungeun dalang, nayaga oge nyekel kalungguhan anu penting. Apan para nayaga pisan anu nabuh gamelan teh. Waditra kasenian anu ilahar digunakeun dina wayang golek diantarana kendang, gong, saron, bonang, jenglong, gambang, jeung rebab. Carita anu keur dilakonkeun ku dalang sok diselang-seling ku sinden, nyaeta juru kawih atawa tukang ngawih. Anu nembangkeun lalaguan, ilaharna lagu anu ditembangkeun ku sinden luyu jeung peristiwa anu keur dilalakonkeun, upamana bae dina peristiwa pikasediheun sinden nembangkeun lalaguan anu sedih jeung sabagayna. Carita wayang teh asalna mah ti India. Babona tina buku Mahabharata karangan Wiyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Mahabharata nyaritakeun turunan Pandawa jeung Kurawa anu marebutkeun negara warisan karuhuna. Tepi ka ahirna perang campuh ditegal ku Kuruseta anu kawentar perang Baratayuda. Ari Ramayana nyaritakeun Rama jeung Sinta. Dina Ramayana aya sempalan cerita anu ngalalakonkeun Sinta diculik ku Rahwana, raja negara Alengka. Sabada
peperangan Sinta bisa dipimilik deui ku Rama, sarta dititah labu geni atawa ngaduruk maneh, pikeun ngabuktikeun kasucian dirina. Sanajan asalna ti India, wayang teh geus jadi banda budaya Sunda. Kulantaran kitu salaku urang Sunda tangtu bae urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek tetep langgeng dipikaresep ku balarea. Sakurang-kurangna urang kudu wanoh sarta mikaresep kasenian wayang golek. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.